Sampurasun dulur sadaya, wilujeng sumping di channel Ngaliwet Ngalet, Dapur Jalan Alam Sunda. Sadulur, hayu tuturkeun Neng, urang tingali kegiatan Abah jeung Emah. Ayeuna Neng teh nuju di kandang hayam sareng kandang domba. Nah, ieu aya anak hayam anu nuju di ormes. Tuh sadulur katinggal Abah teh nuju ngagupek di kolom kandang. Saleresna ieu teh kandang domba teh tos kosong, tos lami, nu aya mah nu palih kidulna. Abah teh nuju ngadamel kandang hayam kumargi ieu anak hayam teh nuju di ormes tos seueur teuing janten kandangna teh hareureun. Ieu anak hayam teh usiana teh kirang langkung sabulan. Aya nu teu acan sabulan oge dicampur wae. Abah teh nuju ngadamel kandang hayamna kirang seueur kumargi anak hayamna teh kirang langkung aya 70-an. Teu acan anu masih nyileungleum aya 5 sayang pami talepat teh. Sareng anu ngendongna aya 3 sayang. Nya kieu we pami di kampung mah geuning nya tos pensiun damel ge sanes pensiunan anu berduit cenah geuning. Sadulur kapungkur teh Abah sareng Emah teh damel di perkebunan teh pasir nangka. Tos pensiun lami nuju Neng masih sakola SMK kelas 2. Padameulana nyaeta metikan ente anu kapungkur mah per kilona teh duka 300 duka 500. Widih kana topik perhayaman nya sadulur sadaya. Alhamdulillah geuninganan urang teh dipasihan rejeki selain sehat yuswa anu masih jaga waringkas kitu dugikeun ka ayeuna. Alhamdulillah si hayam teh pami di ormes mah janten kapuluk kitu nya. Biasana pami teu di ormes mah nembe ge sababaraha dinten si hayam teh tos paraeh geuninganan. Henteu ku musim hujan, henteu ku hewan anu sanesna. Nah, ieu hayam teh nuju dikencarkeun sadulur cina moyan supaya henteu dina jero kandang wae. Alhamdulillah nuju aya panas ya. Cerah pisan. Tuh geuninganan. Pami dipeuncit mah ieu teh malmarag da masih alah ya Allah anakna pisan geuninganan. Ibaratkeun mah ieu mah manuk piitna keneh. Tah geuning alo, hayah we ngagebahan hus hus hus. Padahal mah da moal naon nya moal kawur moal macok ieu teh. Tah Emah sedang bercerita. Kitu teh we sadulur baceo we hayu. Panasnya enggak ada. Tah Emak sedang tertawa. Tuh itu Abah nuju naon eta teh ngagusrek kanggo kandangna bisi laleupas. 20 hiji tuh itu. Di kolong. Kumaha ngincieunkeun. Tah Emak keur ngitungan hayam. Sadulur ieu teh sakuliling kandang, sakuliling kebon teh dijaring supaya si hayam teh henteu ka kebon batur, henteu ka sawah batur. Da geuninganan bisi kumaha nya bisi ngaruksak kitu ka kebon batur, ka sawah batur. Sadulur sok aya geuningnya orang kota paribasa, ih geunah cenah cicing di kampung mah teu ngaluarkeun modal. Padahal bohong eta teh sadulur. Nu ngaran tani, ternak pasti ngabutuhkeun modal. Tah jiga ieu nya ternak ayam kampung. Emang hayang mah teu ngamodal soalna aya
Modalna dina naon? Dina pakan, dina lampu. Kan ieu ngajaring teh meureun jaringna teh nang meser. Can dina vitamina, can nu sejena. Puguhnya ari waktu urang mah gitu. Pokona mahnya sadulur bade modal sakumaha oge, mugia kagentosan, mugia aya langkungna, sareng urangna sehat saterasna, boh neng, abah, emah, boh sadulur sadaya. Amin, amin ya robbal alamin. Aduh sadulur sadaya, hapunten ya bilih dina nyariosna campur aduk lah. Aya kasar, aya santun. Nya kitu teh we meureunnya urang teh urang sami-sami belajar lah. Hapunten pisan. Nah, ieu teh abah teh nuju marab anu kadua kalina duhur lah saatos duhur. Tah engkin sakali deui lamun pas sore sekitar jam 4:30-an lah. Tong sore-sore teuing kitu karunya. Untuk Rainbow. Untuk Tah geuning R untuk Rainbow. Eta geuning dina Upin Ipin. Dulur sadaya mung sakieu video anu tiasa ku Neng pintonkeun. Hatur nuhun kasadayana, hatur nuhun parantos nyakseni.